Selamat pagi, selamat berhari Minggu, dan selamat berlibur bagi kalian yang libur di hari Minggu ya, Sarmang. Bagi kalian yang udah berpasangan, selamat berweekend sama pasangan. Bagi yang jomblo, mudah-mudahan cepet gaduh pasangannya. Oke, Sarmang. Uing ke di daerah Garogol ya. Satadina mah hayang nyepil ka ditu tuh, Sarmang. Oh nama itu kalau kadi itu kan ada masjid Garogol, aya jalan nyelepet tetap berasna ka mana. Tapi ieu teh ngadon menang orderan Sarmang di daerah Panorama Hegar mana. Tah ieu teh jalan Garogol anu hiji deui Sarmang, ting Garogol Kulon, ting Garogol mana gitu Sarmang, bejaan sim kuringnya tepatna. Tuh. Itu teh perumahan Buana Sarmang. Buana Raya Cicalengka 2. Plak nya. Gede. Ih, pemandangan Cicalengka bos, senggol dong. Ngeunaheun kieu. Bubuhan orderanana gosen jadi rada santai Sarmang, saeutiknya urang konten heula. Soalna poe ayeuna uing can boga stok konten euy. Kamari teu ngonten, da heueuh orderan beurangna kitu melehoy Sarmang. Kan cek saya oge, lamun teu aya orderanana saya mah tara ngonten nyepil jalan gitu, tara maksakeun. Yang koyot teh di BC. Kaleresan dieu teh nganterkeun da ka perumahan anu baru ka dieu tah. Perumahan naon ieu teh Sarmang, Taman Land 2 gitu. Ayeuna nyambung deui ti Panorama Hegar mana ya. Ih, Cicalengka bos, sakedeung DG mah jadi kota gitu. Jadi berasana teh gitu alam liar bernuansa kota. Kenapa disebut alam liar? Kan kawasan Cicalengka, Cikanjung nagregnya. Urang mah bersentuhanana jeung alam gitu Sarmang. Matakan omat ayeuna kerusum halodok ieu teh anu sok arulin ka leuweung gitu, sok bareuki udud. Kade kuntungna lamun naik dipiceut teh sing bener-bener heula pareup Sarmang, teh aya pertigaan. Mun urang ka kiri ka ditu ka Cijangkurang ke berasna teh ka ieu Bukit Esma, saya ke kanan. Da ieu dapat orderan nanti Panoramana di dieu anu deket apotek teh ya geuning atuh nuntas cantel anu ti heula uing moto aya si leupet. Jadi saya ngambilna ke ti hareup teh pertigaan sarmangnya. Lamun urang rek ka kanan biasa eta oge ka Garogol. Taman Land, dan itu tuh perumahan anak Taman Land. Saya diambil kiri Sarmang, ngan ieu teh aduh jalanna euy asa anyar keneh ieu teh dicor gitu. Nah, saya mah ke kiri. Aduh, kualitas corna murudul. Ampun tenah. Geus memasuki Jalan Cantel Sarmang, Desa Marga Asihnya. Saya diharap di pertigaan anak bade ka kiri genda tujuan anak ke Panorama, di ngambil gosen nganterkeun anak ka ieu ka GDN euy. Teu nganterkeun naon Sarmang da di Cicalengka lamun meunang gosen kan sok aya ngaran barang tah. Tulisan anak teh cenah pakaian. Anu dibawa telebug. Kan Sarmang cenah pakaian satelebug gitu teh ya. Geus memasuki Kampung Hijab. Alhamdulillah Sarmang pagi-pagi geus 2 order aja dia ka hareup. Nah gitu neretel di orderanana ulah kaos kamari, aduh beurangna di jong pisan Sarmang. Ti isuk ngan diberean 3 order kamari mah. Kaluar teh jam 6, jam 4. Ieu 3 order pokona mah. Dan alhamdulillah tadi jam 4 aku saya teh dilembur kan bikin karada wengi gitu nya. Dapet lah 16 order alhamdulillah, dipaksakeun mah. Nah, Sarmang ti dieu aya pertigaannya. Lamun urang lurus berarti urang ka Sawah Nurkam, ka Saung ieu Bobojong, saya ke kiri da ieu soalnya kan saya ngambil orderan gosena ieu ti Panorama. Jadi kita dihareup aya apotek tinggal ke kanan kan rumah dari dinya pas tadi ke saya ditinggali
dina Google Map ojol saya. Oh iya ya emang anu kamari berkomentar anu masalah saya ngupload tentang kampung Bojong Kaso Cikanjungnya. Ternyata salah cenah lain kampung Bojong Kaso ya sareng eta teh. Tapi menurut aplikasi ojol mah gitu. Tulisanana teh Bojong Kaso Cikanjung. Karena ku saya dipoto da ebang halus lemburna ngan heueuh saeutik jalanan teh dinya teh siga erek longsor pala laur Pakades. Mungkin untuk kalebatna desa Cianjur nya di dinya. Omong kemun geus pas turun penghujan mah kan tereh memasuki bulan berberan di mimiti September pokoknya mah berberan dia menurut Badan Meteorologi Geofisika mah bisa memasuki penghujan paur longsor Pakades gitu nya. Sedangkan eta jalur utama sigana teh ka kampung eta teh nu kamari ku abdi dipoto di daerah Cikanjeng. Nah, ieu apotekna sareng. Saya ngambil ordernya sareng dina toren koneng ieu teh ka kanankeun. Oke, well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.